Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan carios pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pangguberahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Didi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah urang sadayana di dangit ieu aya dina sehat tur panjang yuswa. Mangga di urang sami-sami bandungan ku sadayana lajenganana carita si Kancil ti Pakidulan anu ayeuna bersih Bandungan bagian anu ka-38. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina bagian ka-38 pedaran Mang Didi kebegat wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting. Khususna atuh harita teh aya hiji kajadian anu lumangsung nyatana di basisir laut Pelabuhan Ratu. Khususna kanyimayang urang Cidadak harita teh kadatangan makhluk anu geulis jeung ginding ronya eta makhluk teh datangna ti jero sagara. Tah kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti peuting di hiji patempatan nyatana di basisir laut kidul Pelabuhan Ratu. Ombak-ombak pating jelebur harita teh mata geunreung mata keueung cai ceret harit nyeblokan kana batu karang bereh atuh anu aya anu aneprok emok cabok gidingat teh berjengluk tungkul horeng simana horeng penyimayang setra anu harita geus nyang harupan hiji semah atawa nu datang. Tapi eta nu datang teh awewe geuning deui. Mun timpurinyai atuh harita papakeanana teh. Dan eda sampean eta istri anu geulis teh ngalangkang. Kokolenyayan estuni matak serab kawas ngabijieulkeun cahaya. Tegesna masing sarua aneh we. Hese nyangan bandinganana di alam manusia mah. Anu matak nyimayang teh nepikeun ka ngahuleng salila-lila. Asa teu percaya kana panempokna. Atuh galineng deui eta putri sagara anu anyar datang sasauran bari jeung ngangkang dina cai sagara. Mayang Setra, naha maneh colohok bae. Lain maneh teh ngahaja datang ka dieu. Cenah hayang patepung jeung kami. Kituna teh eta istri nu geulis teh bari jeung panon malong neuteub kana beungit nyimayang Setra. Nu ditanya angerah colohok keneh harita mah. Kawas-kawas anu peurai lelembutanana
kana kakep atuh ngegel curugna. Gulung nyeri kekerepengan jelas Dursidik lain mimpi. Da curugna karasa nyeri digegel teh. Gede nyeri pokna ngomong ngalaunan terus curugna dilamotan. Ningali kitu pok eta awewe harita. Mayang Setra, naon maksudna jeung tujuan maneh? Pangna tega kana awak, meta lali kana diri, tepikeun kadaek anjeun miceun maneh ka sagara. Gerapok omongkeun, ulah aya anu disindang siloka. Kami hayang ngadenge kana pangakuan maneh nu jujur. Itu cek eta putri. Menikeuh tumanya ka Nyemayang. Atuh menang padanya kitu mah timbul wawanena Nyemayang teh. Memeh pok teh ngomong ngarekepkeun deui emokna. Geus kitu kakara Nyemayang ngomong. Dan putri, lujeng sumping, lujeng tepang, abdi bineh nu taya hinggana tiasa paamprok jonghok sareng salira. Kitu minangka pamuka lawangna Nyemayang. Sanameh tepi kana maksud anu pokok. Pok eta awewe gining teh ngomong deui. Katarima ku kami, ngan kuduna mah kami anu ngabadeakeun ka maneh. Sabab maneh anu ngadatangan ke tempat kami. Sok gerapok omongkeun. Aya naon atuh pangna maneh tega kana raga lali kana diri? Nun, agan putri, abdi tega duka hoyong. Heueuh, pek bejakeun kahayang maneh teh. Barabat atuh harita. Nyemayang alias Nyemayang Setra ngomongkin kahayang jeung cita-citana anu tayalian keuh hayang kauntun tipung katangbang beas laksana kapiduruyat kanu kasep nu katelah jayaan teh nu mampuk di Gunung Jayanti dibejer beaskeun ku Nyemayang teh diterangkeun sepang pamanggihna bae teu aya kaera teu asa-asa dabongan di jalanan ku eta putri sagara teh ngadangukut kitu eta putri hayit harita teh. Jadi pamaksudan maneh teh kitu nya atuh ku kami ge ngarti kana naon rupa kahayang jeung cita-cita maneh. Tapi kami ngerasa hanjaka nah pantar maneh make dae kasih jayaan teh kuduna mah ulah sabab eta teh teges musuh satru bubuyutan maneh. Cek eta putri nyariosna daria pisan ngadenge kitu atuh pungguhe Nyemayang teh meuni colohok bengong kaget nu teu aya papadana lantaran jawaban teh eta putri sagara teh estu nimpang palimpang alias pasalia jeung anu dipiharep nya kulantaran Nyemayang cicing bae ok eta awewe. Mayang Setra, lamun maneh tetep panasaran hayang ngabuktikeun jayaan teh nu sanyana jid ini ka Gunung Jayanti. Engke maneh bakal tepung jeung nu mikahayang ka diri maneh. Pek pilih nah mending dikawin ku manehna atawa mending ngagugu ka kami. Da ayeuna mah kami moal nyarek moal nitah ka anjeun. Tapi kudu dibuktikeun ku maneh sorangan. Cek eta putri mamagahan teu dituna mah ka Nyemayang supaya indit ngajugjug ka Gunung Jayanti. Atuh Nyemayang Setra alias Nyemayang beuki hanjelu koldu. Naon sababna hanjelu lantaran sakabeh kembang pangharepan ngadadak urai, ngadadak layu, ngulapes, leuleus teu aya harepan kana ngajadi buah.
Dumasar boga hate kieu tupok ngomong deui semu anu ngalenges. Agan putri, nah geuning salira teh dugikeun ka apa kanu jenengan jayaan teh. Nah saha salira teh nu salaresna, oge saha jayaan teh anu salaresna. Abdi nyuhungkeun bong bolongan. Nen, Cek Nyimayang berijeng celedok nyembah teu beda weh ka Waskaratu. Ngadenge pananya ti Nyimayang pok deui awewe ginding teh harita. Mayang Setra, bisi maneh tacan nyaho. Pan kami nu ngageugeuh di ieu muara laut kidul Pelabuhan Ratu sapudeureunana. Nya ulah anu ngaratuan, nya kami leluhur maneh nu ngagelarkeun turunan Cidadap jeung Jayanti jeung sapanjangna wahangan Cimandiri. Bisi maneh hayang nyaho Mayang, ari jayaan teh musuh indung kami anu tiwas dina medan perang dina mangsa baheula. Tapi jayaan teh anu mikahayang ka maneh mah nyaho teuing saha. Kami oge teu nyaho. Datang tu eta teh ngan sakadar aku angga. Ngaku ngaran batur supaya dipercaya. Maneh kudu waspada Mayang. Sabab loba juri nyiliwuri ea setan minda rupa loba kelong anu newo-newo. Pikeun ngagoda jeung nyasarkeun tekad manusia. Tah kulantaran kitu, ayeuna mah maneh ulah ngarep-ngarep anu ngaku jayaan teh. Eta teh can puguh karuhan aya, lamun hayang yakin jid susul ka Gunung Jayanti. Engke kumaneh bakal kanyahoan. Nah saha anu sabenerna? Cek eta putri anu geulis teh bari ngangkang dina beungeut cai beungeut cai laut. Sadengkeun barang ngadenge kitu pok Nyimayang harita. Hatur nuhun upami kitu mah agan putri. Nanging bilih aya anu kitu kieu ka abdi disuhunkeun pidu anak ti salira, disuhunkeun panggianna ti salira, supados abdi tiasa ngajaga diri salamet tina pancabaya. Cek Nyimayang Setra mimiti ngarti kana tujujutanana. Ngadenge kitu pok deui atuh harita putri anu ginding teh ngomong bari jeung rada ngaanggangan. Disipu sapoe sapeuting dina cai sagara. Geus mangrupa hiji panggiat ti kami. Sabab lamun eueuh kami maneh teh geus jadi caduk lauk tadi oge. Jig geura balik ulah lila-lila di dieu geura jugjug Gunung Jayanti. Kami oge rek balik ayeuna. Sasauran kitu anu geulis teh los wujud putih geulis teh leungit ilang lebih tanpa karana. Kaayaan di sagara ngadadak jadi poek mongkleng butaratin. Teka ciri curug-curug acan eukeur mah eukeur atuh panon Nyimayang teh seseuneun keneh. Cikeneh tas nenyo nu caang ngebrah ari pek teh dibere poek. Atuh puguh we sirahna mending leng-lengan. Lieur jeung kakenyudan. Reup atuh peureum sakedeung bakatku keueung meureunang. Ana hiup teh anginna gelembung tari pisan. Seor-seor sora ombak ting keleur ting jergur. Seor deui budahna seah muruka basisir sebrot. Eta cai ombak teh nyeblokan ka Nyimayang Setra.
Nu harita masih kene aneh prok diuk dina batu karang. Kasimbehan ombak ke laut. Atuh gebeng nyimbayang harita ngarenja geruas. Brai bunta. Breh atuh katempo remeng-remeng ayeuna mah. Kaayaan di laut teh balik deui ka Wasasari. Ombakna biasa pating surungkuy, lambakna pating siriri paudag udang, jiga anu balapa heula-heula ka basisir. Budah laut ping gurilap bodas, katojok ku cahaya bentangan maur di awang-awang. Anu angger we pating kartip di langit, kalong-kalong pating kayabang manuk laut anu liar ti peuting pating kalayang di Jomantara. Jimayang harita teh bet kawas dohudang sare. Panon kekereceman terus gegisik, malahan mah make heai segala rupa. Terus kerang kerung mikiran anu cikeneh kealaman. Aneh aing. Aneh pisan ari nu tadi teh saha jeung naon jelema atawa siluman. Poho teu ditanyakeun jenenganana ku aing. Nah saha tu anjeunna teh? Nah nya kitu laut sabudeureun palabuhan ratu teh aya nu ngageugeuhna. Nah nya aing teh turunan manehna asa-asa. Nyimayang tu wani kebat ngomongna kaburu kapikir manten. Karasa pisan ku manehna lamun sawajarna mah waktu manehna kagusur ombak ka tengah sagara. Kudu geus ngangkleng meureun jadi banusan. Sabab saha nu rek bisa nandingan ombak laut kitu anu sakitu gedena. Tapi Nyimayang mah atuh nyaho-nyaho geus aya di basisir. Awak atuh teu nyeri teu cecel boncel. Anger sehat waluya teu cacan nanaon. Malahan mah ayeuna oge bisa tetep cicing dina karang. Ti ngarasa nyeri jajauheun ngarasa lieur. Padahal mati wanci saripna terus-terusan kaseblokan cai ombak laut anu lain saeutik jeung lain leutik-leutik es kuning baradag alias tim cungkiring nandingan gunung. Nya mana kitu ge aya nu nulungan ka aing teh meureun. Jigana papatahna ge moal salah-salah teuingkeun sia rek dijug-jug ka Gunung Jayanti ku aing mah. Aya naon si di dinya nu sanyana? Kitu tekadna Nyimayang. Nya sanggis kitu mah pikiran Nyimayang teh harita jadi giling. Patekadana buledrek indit cenah ka Gunung Jayanti. Nyuk curug anu ngakukeun ngaran Jayaan teh. Nah saha nu sabenerna? Da ceuk pikir ceuk putri sagara oge. Ukur ngaku-ngaku angga aku angga hungkul cenah. Ai wujudna mah can karuhan. Jung atuh Nyimayang setra harita nantun. Memeh ngalengkahkeun suku babatak heula. Terus singkir menerkeun papakean. Sanggeus kitu mah gandeang leumpang maju mulon mapai-mapai kikisik anu teureureuh kaseblokan ombak laut. Kalan-kalan awak ka Nyimayang oge atuh harita teh kasimbehan. Tapi tadi palire tadi rasa terus nong toyo leumpang maju mulon. Tekung selila lalampahan Nyimayang serong atuh ka muara Cimandiri. Kijak mengkol ka belah katuhu terus mapai-mapai sisi wahanan. Terara tere teu inget ka imah teu hayang tepung jeung kolotna. Tujuanna ngan hiji keukeuh hayang tereh tepi ka Gunung Jayanti. Mangsa alam peuting harita sepi jempling. Jadi saksi kana tepat-tekadan Nyimayang setra anu teuneng ludeung ngajug juga ka gunung.
lempang sesoranganan dibarengan ku tekad nu kuat. Keukeuh hayang tepung jonghok jeung Raden Jaya Antea anu geus ngagoda ka alam dirina. Angin janari ngahiliwir, sora ombak blebah dinyamah geus hawar-hawar, ting celegur seah munggah ngaguru. Awor jeung sora angin di darat. Nyimayang Setra hadita teh ngeureuyeun terus lempang. Taya bisa ngereureuhna. Tenolih kana kacape, tenolih kana kaayaan alam nu sakitu rehe comrekna. Gancangna lalampahan Nyimayang lembur Cidadap geus kaliwat, lembur manehna geus kasorang. Tapi terus lumampah beuki katonggok, da keukeuh hayang anjog ka Gunung Jayanti cenah. Nya nu akhirna jauh hanteu burung cunduk, anggang hanteu burung datang. Bareng jeung hibarna pajar ti belah wetan, Nyimayang Setra harita teh anjug ka suku Gunung Jayanti. Rag Nyimayang teh harita eureun heula lantaran jalanna rembet. Hesek bikeun ngalengkah, beureunan kudu ngadadak nuaikeun areuy jeung tutuwuhan sejena anu pajejet. Gek atuh Nyimayang Setra diuk dina catang, ngahulang weh ngararasakeun kacape. Ari pikiran kumalayang deui ras inget kana kajadian tadi peuting dina mangsa tepung jeung putri sagara teh. Mangsa alam beuki lila beuki bray-brayan. Jang-jang peuting geus ngalingkup kasingraikeun ku datangna cahaya pajar anu semu beureum ti belah wetan. Mening lemeng weh, manuk saeran geus recet di sarada patembalan jeung baturna. Hawar-hawar kadenge sora hayam leuweung kongkorong. Ngageulingkeun anu keur ti brasare jigana teh bisi kaberangan meureun, bisi teu kaburu nyembah Hayam Agung kanu ngatur beurang jeung peuting. Nya lila ku lila bray alam teh beurang. Breh ku Nyimayang katenjo kelawan jelas. Embun-embunan gunung baruni kaneh ting puyudun disimbutan ku halimun. Dang daunan bara seuh ku cai reumis, dina tungtunang ngagarenang we cai ibun. Manuk leutik ting ara celog dina dahan, sawareh deui mah ngeleper ngeciskeun jangjang. Jung atuh Nyimayang nangtung. Bari jeung kuliat, bari jeung hibrikeun rasa tiris. Sarta awakna asa rengkeng tali ismeni camewek. Kawan tutas ngeueum di lautan. Terus atuh sapeuting kasimeuhan ku cai laut. Dituluykeun ku lumampah anu sakitu jauhna. Dina kaayaan alam peuting deui. Baju Nyimayang geus baraseuh buuk. Nya kitu keneh. Atuh mangsa alam isuk-isuk di pagunungan teh hawana tiis camewek. Atuh kuku Nyimayang Setra ari teu beuki ngahod-hod ampir-ampir kabulusan. Iya meureun Gunung Jayanti teh laluasa nama aing da caang. Keun sia ku aing mah rek dipaluru saha nu ngaku-ngaku Jayaan teh kurang ajar rek nepu sia ka aing. Kitu cek Nyimayang. Ngomong kitu teh bari jeung terus lumampah deui. Gugurubutan yeun jalan sorangan we ngadadak nuai-nuaikeun rarambu leuweung. Kalacat mancat kana tihang cileng ngaluncatan lomak gorobas dinu bala. Kitu jeung kitu we eueuh reureuhna. Etuning nya lember wawanen eueuh kasieun. Estuning top maung top badak teh sanyana.
cacakan pangawakan awewe tateh. Komo lamun segdinggang jadi lalaki jika anak bakal leuwih ti kitu modelan. Eka rasaeun kunyimayan waktu mah terus-terusan nyerelek. Mata poe beuki luhur nyorot ka buana panca tengah. Nya angan sakuliah jagat. Malah Gunung Jayanti oge atuh geus kapoyanan. Papedut kabeh nyingrai, awun-awun kalabur, breh atuh katingali ponclokna tembong ngajegir gede jeung luhur. Kasubri para wargi, cag urang tunda heula kana perlampahan Nyimayang Setra. Kumaha nasib satuluyna? Teundeun heula eta sakedeung tangtu kaharep kasampeur deui. Ayeuna urang kocapkeun dina kaayaan kitu nyatana di hiji guha di wewengkon Gunung Jayanti. Mangsa kalam harita teh memang beuki beurang. Breh di hiji guha anu aya dina lamping parean Gunung Jayanti. Aya hiji makhluk aneh. Ai tangtungan kawas jelema, tapi beungeut kawas singa. Buuk hima panon bolotot jeung huntuna muni kasihungan. Ai pangawakan jangkung gede, sepir babaringbingan ramona ranggoas. Kukuna paranjang jeung seukeut. Minangka pakaianana ukur kitu dicapet dicawet leneng anu dijieun tina kulit kai. Eta makhluk teh gederem handaruan. Jung nangtung. Karawak kana itu anu dijieun tina batu. Geus herang leucir. Minang dicekal meureunnan. Eta makhluk teh gular-giler matana. Ungas ingus irungna kawas ngambeu-ngambeu aneh. Pok ngomong ai sorang ngagerem sebungosom. Euker mah euker dina guha deui. Atuh beuki ngagerenggeng we sorana teh mun kadenge ku batur teh. Asa-asa bau manus. Wah, kabeneran aing geus heubeut tumuyuk betis manus. Cek eta makhluk kituna teh barijeun terus adu ngalengkah jigrah bangun berat. Sada itu tingkeletruk kana batu nu aya di jero guha. Ari leumpang semudongko sabab huluna jujul kana lalangit guha. Bros kaluar dina lawang eta guha anu teu rata. Malahan mah aya batu anu ngalok coro sikeun. Lamun ceuk tarang tidagor teh mah tadinya moal teu bocor. Tapi edas da manehna geus biasa meureun. Geus manukna cicing di dinya geus dikadok deui. Sageus aya di luareun eta guha eta makhluk nangtung dina batu badag. Mata burilakan alak ilik kasebut deurning eta tempat. Irungna ungas ingus we. Terus huntuna kakerot ngancing. Umetap kawas nu lapar. Malahan mah make jeung leureuy cidus sagala rupa eta makhluk teh. Wah, bener geus nyokut ieu ha? Bukis dukut. Cium belesat eta makhluk teh luncat ngajauh ka luhur bangun hampang. Padahal lamun segili kena gantunganana mah gibung pantasna teh. Da eta we awakna teh gede jeung luhur, tapi edas da kasipuh ku ilmu kasaktian meureun.
najan awakna badan oge ngalayan jiga nu hampang teu beda jiga hap-hap. Gurawil eta makhluk gurawilan karawak muntang kana dahan kai nu ngaroyom kana pareang. Ciok dampa suku jebrag deatu harita nincak dahan. Ciem kejri nincak lemah anu datar terus ngagegag lumpang tapi lalaunan. Itu dijingjing ayeuna mah teu dipake. Jigrah mun katenyo ku budak leutik matak sawan. Malah kolotna moal tenihan maneh nengjo makhluk itu mah. Naon sababna? Lantaran eueuh pikaresepeunana estuning pikasieun. Tekung selila eta makhluk teh gok ka hiji tempat. Eta makhluk teh ngajegang bari jeung taki-taki nyekelan iteukna. Kawas-kawas rek ngababuk beuri teh. Matana molotot, bibir kutap-ketape kabas anu lapar hayang nyatu. Kungai ngarek dipegajijil dah. Semitnya mah geus kaamodeukeun. Pokna eta makhluk bari jeung nyakal itu kudu alengeun. Sabot kerik itu gorobas sadanu gorobasan dinu bala. Atuh puguh celina anu rancung rebing teh. Beuki hayang jentre ngadengen ngagorobas. Irung eta makhluk ungas ingus panondur ratrindat. Sageus kitu terus atuh dangdak dengdek bari jeung matana disipit-cipitkeun. Geus jeukeut euy. Geus jeukeut euy. Pokna eta makhluk seri deui sorangan. Bangun kacida bungahna. Jeung na deui elmu pirasatna tetela bisampurna. Da eta we make jengder bisa nangtukeun pernah namangsa. Nah di mana? Nah jauh keneh atau bageus deukeut? Nya we. Teu mangkuk sapeuna sapanyupahan rong heap anu datang. Nu datang teh bulaeran ku kesang bajuna rawek sararowe buukna ngarumbay panjang kalotor ku kembang kaso jeung kembang balakacida. Leungeun teureuh nyuai-nyuaikeun rarambu leuweung. Terus dodongkoan eta jalma teh ngurusuk eueuh kasieun. Cakakak eta makhluk gede luhur teh seuri bari jeung lelenggakan. Ya ceu aing ge. Budak sia mah ku aing. Bagja kemenyan wah. Pokna eta bari jeung lalenggakan. Atuh pugu anu karek datang teh meuni ngajenghok bakat kuruwas. Beungeutna pias jajantung ratu. Tuur atuh meuni nyoroncot bakat kusieun. Ret kanu seuri lanyap hatena lumenyap. Awakna ngadegdeg bakat kusieun huntu ge meunikeun kana roktok. Wah, manis, lucu gelis dempon. Keburung datang geuning. Banyaknya cesak, geuning si gelis si mong. Cek eta makhluk bangun kacida pisan bungahna. Jeung digawas anu geus sila ngarep-ngarep hayang tepung jeung eta jalma. Sedengkeun anu dibagiakeun colohok pedah waktu cukup mangsa nyakapan. Cag pari pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah dina mangsa tur acara nu sarua Mang Dedi baris maluruh bagian anu ka-40. Nya atuh nuhun ku mangrupi perhatosanana lujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.